Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Barja nyingcet tina gerakan mencek ngejlat bari nepak panoyok lawas sata sukuna ngaheat nyatana dek neje. Tapi Bahdira kesit narik deui leungeunna nyampak suku musuh nyolonong atuh grewek we ditewak satelusna ditetogeun kubrag. Si Barja nangkuban ngan teu kuakieu lantaran kabur ngagunakeun dua leungeunna dipakenahan. Oke mah itu karena ulin cekret mah. Aduh, Bahdira ngadadak ngagero bari nungkupan bibirna lantaran teu kabireungeuh si Barja nyawol taimuning anu garing terus dibaledogeun meneran pisan kana bibir Bahdira. Naon make ngabongohan sace? Oh, nengok kunaon san goblok ha? Bahdira nyentak tembong bibirna getihan. Ceuk sah ngabongohan kunyuk. Kapan ieu aing hareupeun sia? Sok teu deuleu wae saje. Si Barja ngagak-gak seuri mending ngeunah bisa malaskan nyeri. Urang ajar sesedan. Dasar setan belot goblok. Bahdira ngaheat rek noto gado. Puguh sagala oge ku nafsu mah jadi kurang wiwaha. Bahdira leungit ijiranana atuh babari nakal pikeun si Barja mah. Ngan karok we suku Bahdira teh ditewak. Bahdira leuwas kakalamaeheuna inget kana bahaya ayeuna mah. Kalawan teu ngadago ditotogeun kubrag we manehna satengah meubeutkeun maneh kana awakna si Barja. Anu antukna ieu dua jago kolot teh darwe jadi papoket gegelelengan kawas budak oge teu beda ti puyuh diadu ngan bubuhan bae Bahdira meunang moral si Barja kacidaripuhna mineng aya di handap bari beungeut berodna teh diprak-pak di tangan ku Bahdira. Aduh goblok da sedek aduh wah. Bahdira anu keur ngeunah-ngeunah numpakan beuteung si Barja bari merekbak ngahujanan ku padeungeulna ujug-ujug ngagero deui bari nutup beungeut kedua dampal leungeunna si horeng. Teu katiten si Barja teh ngagunakeun jurus oray badawa nyiduhan peurahna kana beungeut Bahdira. Anu akhirna mah Bahdira ngalengak lantaran gadona ditonyokan ti handap gurinjal. Si Barja hudang masuda mah rek terus mabur lantaran geus taya untupan pikeun neruskeun patelakna. Keur mah musuhna jadi nambahan turug-turug si Darba anu jadi analarana bangun geus ripuh pisan. Tapi Bahdira teu cileureun. Ngan najan panendoina bari remeng-remeng kahalangan ku lamokotna peurah si Barja. Sakilat geus hasil nembak sukuna anu akhirna mah si Barja ngagedebut deui nangkuban. Borengkal si Barja hudang deui, deg-deg we lumpat ka tonggo. Tapi kabireungeuh ku pagobang anu ngahadang di jajalaneun. Seak balik deui ka lebak, dihandap nyampeuk Bahdira. Tungtungna si Barja mali kana gawir gejlong kulebas. Gurutuk teu beda we ti batu. Bangbelas kalebak nyalametkeun dirina ngagunakeun gerakan baligo murag kana gawir.
Rupa-rupa pisan ya. Geus nulis sakujur badana barared sarta bajuna rarabet malah cika karait kana cucu kerungga. Geus nulis ka si Barja anu masih keneh jojoh jeung pamajid. Urang lajengkeun deui baraya. Si Darba nu harita geus udang deui mireung si Barja tigorobas kana gawir mah. Hatena rada seber oge lantaran eukeur mah musuhna nambahan sedeng manehna tinggal sorangan katurug-turug lawan anu keur dising hareupan tetela tangguh tanggoh teu beunang dihina basa. Anu pikeun manehna mah ayeuna eueuh di jalan iwati kudu ancur-ancuran. Ingat kadinya kemikir panjang deui sabrut we manehna narajang tatap dina gerakan badak Cihea bari leungeun katuhuna geus diajam pikeun ngahanca badan lawana ku gerakan gugur gunung. Tapi pamajid anu ayeuna geus ngarasakeun kahebatan si Darba sakilat kaleungit tina sasaran. Leungeunna meber pikeun ngagunakeun tenggelan semu gunting. Tapi si Darba geus leuwih ti heula surti kana pibalayeun lantaran karasa aya hawa anu ngaheap nyamer kana beungeutna. Sakilat manehna ngarobah gerakanana ku gerakan pucuk awi ketebak angin. Tapi pamajid teh eleh pelit. Sakitu manehna oge ngarobah gerakanana ku gerakan cai olekan. Nyeot nyedot sakur anu nyampe ka hareupeunana anu cemerapna ka si Darba mah ka si dari puuhna. Daya keur nyenghap terus-terusan dikukuntit ku gerakan-gerakan lawan nu teu saeutik bakal ngahabayakeun kana kasalamatanana. Waktu si Darba rek ngaleo ka katuhu ngadadak kareret dampal leungeunna pamajid ngabarasat matak silo. Manehna ngaleok deui ka kenca warok aya dampal leungeun pamajid leuwih cepet ngolebat malik mapag beungeutna. Anu antukna mah kalah wowotan si Darba teu bisa nyelametkeun beungeutna. Cubet punyai katiban ku tenggelan anu ngandung acian semu gunting. Teu beda we ti disamer gelap tengah poe ereng-erengan. Anu balukarna awak si Darba ngajaul ka tukang bari ugag-igeg nahan badana anu rek rubuh. Bari musurkeun talaga batinna pikeun nyeuhkeun pangaruh ajian semu gunting anu karasana panas nyaksrak kana sakujur badanna. Ditolak ku ilmu batu karang anu memang ampuh. Anu hasilna hebat oge si Darba ngajeregjeg waras sakuma biasa. Dina waktu dengan sakitu pangaruh semu gunting teh ilang musnah buyar taya tapak-tapakna acan. Katrukeun tah kabeh pangaburuh anika teh Majid. Si Darba ngahaha. Bari sabrut deui we narajang dina gerakan kolecer muih dina ulin padindang. Pamajid ngaranjug bileungeuh. Budak hideung nyuruntul bari muntir nutup ruang gerak hareupeunana. Nepi ka pamajid sakedapan mangahulang dumeh taya teungeulun. Ras inget kana tutungkusanana. Pamajid sakilat ngawangun serangan gelap ampar nyeta jurus-jurus ulin madi jeung kari dikombinasikeun dina jurus anu ngaruntuy 7 mangrupa teungeulan jeung tajongan. Jurus teungeulan anu ngaruntuy 7 tengah hanca mamarasna. Nyeta mamarasna si Darba anu akibatna mata kukurayeun bulu punduk. Badan si Darba anu ngalingkirik cangkung badag teh ngalayang ngoleab kana gawir ngagorobas teu beda we ti si Barja tadi.
leswe si Darba tetembong kehalangan ku kakayon jung rungkun-rungkun tapi susumbarna kadenge abuhanana nong toreng kaluhur. Pajid, kaulah asan rumah saya weh dulu. Dago ku anjeun isuk jalaning geto pasti bapangih deui sia. Pikeun nangsukeun mana anu asor mana anu unggul. Pak Majid teu ngajawab. Manehna ngoloyong nyampeurkeun beungeut gawir. Ngajang jenangtung beunang ke harigu melongkah handap. Geus kitu mah manehna malik ka tukang, ret kaki laksa anu ngariung opatan di luhur kota. Narampokeun ka manehna olohok hokeun. Kataya Pak Majid lempang lalaunan ngarakuh nanja kemapai hambalan nyampeurkeun anu keur ngariung di tonggo. Si Barja anu ngagrubag kana gawir lantaran sieun beunang katewa ku musuh-musuhna sajongjongan mah namru we dihandap nyaeta ngarasakeun ka nyeri awakna rarancet di kakarait ret kana bajuna tarawek ari jung nangtung ari porosot we celana pangsina teh morosot kakala kabireungeuh bebeurna teh geus eueuh tina cangkengna taksiran we katimbangna coplok bebeurna udar tinggalin waktu manehna cigulutuk teh leuwih cilakana teh calana jaro ayo kolorna pegat be halah malikat sidanya panginten kaciri panginten bueukeun barayanya bari garo-garo teh ateul manehna rara telet neangan sugan aya naon we anu bisa dipake tali. Kabeneran teu jauh ti dinya aya tangkal cau kole. Teu panjang pikir deui. Sebet-sebet manehna ngalagebogna pikeun dijieun tali. Rakatak calana kolor jeung calana pangsina di talian ku gebog jauh. Geus kitu mah ungkug-ungkug mahna ini tidinya. Lempangna jingkrung geus inget kasih Darba mah anu harita masih bitotama jeung Pak Majid. Ripuh-ripuh oge manehna maksakeun lempang nikreuh ngeureuyeun malibir ka tukangan pabrik mapai-mapan jal satapak. Keur jongjon manehna lempang. Ngadada kadege geblig sora anu lempang ti satukangeunana. Ari direlet ka tukang, jirim nama tacan ka tembong. Anggang keneh kahalangan ku kakayon anu aya di sapaparacal satapak. Lantaran ku kasieun geus teu kamari sangkaanana teh. Pasti ieu geblig musuhna anu keur ngudag ka manehanana. Atuh eta mah baraya teu mikir dua kali. Barabat we manehna lumpat sakalumpat lampet ti serikna notok-noktokeun maneh malah sababaraha kali ti kada perlu lampu tapi belenyang deui jicir. Sok padahal anu ngageblig teh taya lian ti si Darba anu kelumpat. Maksudna mah rek balik ka imahna si Bariji. Sugan we si Barja kasusul di jalan. Ari bre hareupeun si Barja keur meleteng lumpat rek digerowan sieun ngagereuwahkeun anu di pabrik sabrut we manehna lumpat beuki ditarikan maksudna mah supaya bisa bareng jeung si Darba. Tapi si Barja salah harti sangkanana pasti anu ngabredig pikeun lewat manehna anu matak lumpatna teh kalakah beuki meleteng. Geus teu nolih sukuna ti Tatarajo asal salamet hayang geura nepi ka imah. Anu ceuk pamikirna geus nepi ka lembur mah anu ngudag teh moal wanieun kebat lantaran anu keur ngaradu hayam pasti araya keneh. Memang bener jelema-jelema teh masih keneh ngaliud malah keur meujeuhna raramena. Si
sengko si Bangkok hayamna babah Tongcai kerjojoh silih bintih jeung si Jantuk bogana manur kemed masing-masing di bobotohan ku anu lalajo ngahatean aduanana. Rong heap si Barja anu ngabretek teh serikna notog-notogeun maneh. Puguh we anu teu ngarasa reuwas. Kabeneran si Barja lumpatna teh ka palabah korsi si babah Tongcai. Ari nepi ari kedebut we manehna labuh lantaran gebog nu dipake tali calana pegat duanana. Pangsina morosot anu ngajadikeun gejed kana lengkahna. Anu antukna si Barja ngagedebut labuh lantaran sukuna siga anu dieuran. Hayah. Aya naon ha? Bener naon saja ya. Aya naon euy. Sakur nu anya didinya naranyakeun binarung rasa kaget anu pohara mireungeun si Barja teh. Nah, anak celengkeung teh si Barja ngajawab. Teuing ngerasa leuwas teuing bakating gugup kasimaku anu araya didinya. Pokna bari bulat bencelik. Aya polisi, cenah bari ngagorowok. Hatuh, tengah ngeken deui, anak puriak teh jelema-jelema cungjeng laluncata nyalametkeun diri. Sawareh nyalamar hayam aduanana. Manur kemen oge rikat luncat ka tengah pakalangan rek nyamber hayamna. Ngan teu kaur laju, dukdak jeung anu sejen, anu pasulibreng, pating srebet, paheula-heula nyaeta mangpret tingkeles ka anu bala. Keur kitu torojo si Daraba harumah hareho. Reet ka si Tongcai anu keur ngajengjen ka Sima. Reet ka hareupeunana si Barja keur ngasurah roh bari ulutun. Geus teu sakeun deui panyangkana tangtu sobatna teh keur disiksa ku si Babah. Lantaran moal pati-pati jelema pating buriak lalumpatan lamun eueuh riributan atawa si Barja keur disiksa mah lantaran sieun kababawa. Kalawan teu tatapaseun deui. Gajleng kejerot we si Babah Tongcai anu keur tebuguh pola teh dikempug cukang irungna. Puguh we ari kejerot kubrag we langkalak bengkang bari kontan nyebrotkeun getih masihan bajuna. Si Sabri barang mireungeuh cukongna aya nu nimpug ongkoh deui manehna geus dibere nyao yen jelema anu kitu petana teh memang musuhna Babah Tongcai. Teu tatanya diseak we manehna narajang ngasupkeun jurus sambar nyawa pusaka ci laut eureun. Tapi si Darba teu cileureun. Nyaho iga burungna aya nu ngancam. Maehna rikat malik bari ngahayatkeun leungeunna rek dipake ngapabuk pigeulang si Sabri. Si Sabri rikat talik di leungeunna bari luncat ka gigireun lawan. Leungeunna jadi masekon mangrupa siku rek ngababuk careham. Tapi si Darba leuwih kesit. Bari jingkrak maehna nimpug hulu musuhna. Ngan bae si Sabri oge lain lawan atah-atah. Sakilat ngalegotkeun awakna dina gerakan orai laut. Nyaeta orai laut ngobros ombak. Ngaborengkal ka gigireun lawan bari ngabuskeun di jurus samar nyawa anu sakali ieu mah kacida cepetna. Sanajan sateka pola si Darba ngajol. Tapi teburung idana anu ngahakal ngagetruk matak seueur. Tapi si Darba bener-bener kuat. Sakitu talagana peunang disebutkeun geus leuseuh urut tadi galungan jeung pamajid. Digebug iga burungna teh ukur ngagigeg. Padahal jurus samar nyawa teh kaitung ampuh oge nyaeta warisan ti guruna. Ki Jamal anu keur waktu hirupna matuh di padepokan Cilaut eureun lanceukna pamurtala. Jadi si Sabri ka si Bongkok teh masih dulur sapaguruan.
ilmu main po anu kape milik masih sakocoran sahula wotanya eta Tiki Jamal. Tirasim barang mireng si Sabri anu jadi batuna keur padungdung jeung si Darba teu meuli reka dudunganana anu haita keur digugulung ku si Duleh. Sak we ngabalas maksudna mah reka bantu katureuna. Kabireungeuh ku si Barja anu rek hudang sarta kusai makan calanana. Teu antapara deui gapruk we suku si Rasim teh dirontok di tukang. Atunya teu beda we ti anu direngkas. Ti Rasim ngagadebut ragrag kacida sial tacan naon-naon tarangna geus buncunur. Katamah deui